sampurasun awuhan sareng pahlawan bangsa karya Nanang Sos mata poe merengep ngabentrak murakeun panas sakorepat tinggurilat mayonetnya saak ngabedah nyawa raga karancang bisa saak pakarangan anu malagrang tinggal lenceng patulayah waruga ditilar nyawa beungeut plas netep langit ulapes rebutan pati di tempat jurit taneuh beureum gumebiar banjir getih raga karancang gudawang henteu matak jadi aral demi lemah cai patina dipake tumbalkeun negeri para pahlawan kiwari nyerangkeun ti kalanggengan netep negeri lemah cai anu teu daekeun bae walagri karanehna kiwari tingkereket hatena bendu jeung ambek teu ridoeun lamun ieu nagara dieusian ku jalma-jalma anu munafik demi Allah maranehna teu ngijinan lamun ieu nagrina dipingpin ku jalma anu darolim masing eling dulur dunia pinas di aya tamatna bakal paragat dihancak ku mangsa sampurasun.